Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wargi sadayana anu sami-sami linggih hormaten simkuring. Sakumaha kaulingaku urang sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Calon panganten pamaget miwah rombongan parantos sumping ngalet ngengkei ngabandalet ngebat-ngebat nyatang pinang. Bismillah purwawiwitan ieu pamuka carita minangka pamuka acara babasan pandika pagawean lamun nangtung kajungjunan sing tumbuh buah serena. Kapangersa calon panganten pamaget haturan wilujeng sumping. Calon panganten pamaget Ibu Rama sinareng rombongan disambut ku keluargi di calon panganten istri kumintonkeun upacara adat Sunda mapag panganten pintonan Sanggar Seni Putra Jembar. Upacara mapag panganten ku lengser sejak dikawitan. Dianti tiga kaki budi dago timur itu ayeuna cunggung waktu mapa calon panganten pamuget lingkung seni Putra Jembar dikawitan.
Sampurasun. Halah aing geus konglot kieu, aing geus konglot. Waduh, aduh. Kek ieu teh dina laraga mapan calon pangantennya. Dina laraga pernikahan. Dina laraga pernikahanana Neng Yuni sareng AA Jan. Tah gitu. Bantuan atuh. Kek sakedap. Urang capak cipi heula asa aya nu tinggalin ieu teh. Naon? Cik. Iket aya. Iket aya. Batu ali aya. Padudan aya. Kasneron aya. Masker heuh da ayeuna mah nyaman Covid nya kudu di masker. Poho nya heuh kudu jaga jarak ai kana rokok mah tong jaga jarak jangan. Kek kela cik oh heuh geuninganan Nini ilaing. Nini tinggalin. Tah si Nini kamana tuh si Ambuna? Teuing ai si Ambu teh ngan sok luas lewas wae pagawean teh. Nini. Kamana si Nini? Kela, ai si Nini kamana? Nini. Ya, kalau jadi ayam geli aki, nah cara mana jadi gitu Nini? Padul itu indah sana gitu. Taruh masker tadi. Ya, ya, tong sok ku jelek ngewa ya hidup teh geus kolot. Sok sana jangan geus kolot. Tapi semangat bagi wa muda.
ulah loba ting heureuh ieu. Apa dulu teuing ka urang mah yang guru justru atuh mangu. Sono geus lila ka teu cioan. Anak kopin. Mudah-mudahan atuh kabayuna mah bisa bebasnya. Amin. Nah gitu. Kela atuh yeuh aki yeuh. Daya apal nih teh baheula mah penyanyi dungdak. Ada mesti nanti. Ayah apa goyang inul ih alus ya menawan goyang ini. Heueuh sia teh baheula mah pan aing teh kapijut teh goyangan si laing. Tunggu si lain atuh ayang atuh nih. Ah geus kolot kieu mah paduli teuing kumaha we lah. Cing sok buktikeun hayang bisa anu bisa ngageo teh. So, Om Marcel. Om kenal. Apa sayang? Ay, apa nih? Asa kakak nih tukang kenal teh. Asa waktu si kenal enggak? Om kenal. Apa sayang? Hayang goyang dong. Boleh. Oke, 1, 2, 3, Tarik, sis. Naonan ai si laing. Apa yang digoyang? Menimingkrak si Nini. Mana meja? Meuni mijah kitu si laing teh. Oh, nah itu kan sono. Sono. Beres upacara adat si laing asup ke rumah sakit. Ah, lagi. Geus ya ulah obat ting simpal kapiguyon ayeuna mah. Yuk, urang papa gitu anu kasep. Oh, itu teh kabogon ini baheula. Mingos teh hayo we. Aduh dah, resep apa ngantetan nih kasep-kasep tuh. Sok ayeuna mah urang papa gue yuk, urang papa, urang pakaulan ka calon panganten ulah. Sok. Ber.
Ieu Pitagra Gunting Siloka Pangatur Wilujeng Sumping dikawitan ku ngaoskeun Bismillahirrahmanirrahim. Satrase sumangga kalebangan dan pamoden saling kalibu Bapak akan saling kabapas satrase sumangga Bahrama Arama Ibu ka Ibu salam dan sekarang selanjutnya sumangga calon pengantin Bapak sumangga ka calon pengantin Bapak sumangga ka rombongan kedua-dua. Mung sakitu pinton nanti putra Jemar mangke bade diteraskeun di kana klasikan. Mangga saterasna dihaturkeun ka Panata Calagara. Asona di mana saha kurang anu nikah deui teh Asona leres pisan kula
Gusti Nu Maha suci
gitu cenah kula Kang Ani tah itu nyorak yang alhamdulillah nembe kasangakeun dina lagu kembang gadungnya etang-etang julung pangdoa ka namun angeuyeun pati hurik ieu mun kitu Cep Andi baturan ngomongnya alhamdulillah ini masih kene sasarangan sareng sim kuring saparakan can gitu nya oke ka para seniman seniwati anu aya di ieu kampung boh bilih atuh balik turun kaul mangga diantos ku sim kuring kitu nya Andi naik ka panggung atuh kan bilih bade turun kaul gitu bade mulut lagu mangga diantos kusim kuring sabaraha kanca gitu nya mumpung aya hiburan da enjing mah moal panginten gitu nya itu dari bongkar enjing nya cepana alhamdulillah kamana pasana mana tidur teh sok atuh kedua mempelai wilujeng nambah sadar rumah tangannya oke ka ibu-ibu ka bapak-bapak anu aya di sabudeuleuh di tempat punten kitu nya keluarga masyarakat kusim kuring gitu dengan ieu kagandengan ka geramahan gitu nya tuka para wargi, ka para tamu undangan wilujeng sumping, wilujeng mencicipi hidangan anu atos aya di payun nya. Bilih aya anu bade mulut lagu mangga diantos kitu kusim kuring di luhur panggung gitu. Bilih ka ibu hajat atuh. Bilih ka Teh Yuni artinya ka panganten istri bilih bade turun kaul mangga gitu. Asalna eta teh panginten masih kene keluarga besar kresna kene mah nya asalna nakapungkur mangiringan kesenian waktu di sakolana nya nya udah betul percaya teh jangan mah kalau barang musyukeun banyak. Alhamdulillah tuh banyak di luhur panggung anu tos labinya kurang teh. Moga wae sing engal-engal tidak beres ieu virus corona teh. Cek Andi. Ya. Asona gitu atuh baceo maneh teh geus lila urang teh teu amprokit asona teu gogonyakan di luhur panggung teh nya geuninganan aya kabogoh eta Neng Gopar korban rayuan asona rayungan karena pribadi ya aya pamulut lagu teh wina oh taya etang-etang tepang sono anu munggaran di ieu tempat itunya kampung Pasir Mulut etang-etang salam tepang sono ka urang dieu gitunya urang geureun ke tepang sono gitunya Pasir Mulut etang-etang
tempangan ke orang dia nya orang kali nonton wae ku ibu juru kawi dina laguna katepang son menikah ku kawina
Iya, soalnya.
Alhamdulillah nabi kasang dunia lagu nikmat durian cenah adi tabu sabaraha ulah namanya tabu tilu kirang saja Jauh kene. namanya tabu tilu kirang saja tabu dua kirang 5 menit ya. Oh, area mabuk. Atuh ka balaya dapur geunya dicangka selamat ke kapalitan unsur kaul mana diantos ulang jauh Kang Andi urang motor kebiti urang dapur ulah siapa urang dapur mah gede pisan manfaatna ke urang depan minta cai termos ke dapur nya minta kopi ke dapur minta tuangnya ke dapur itu lah aturan urang dapur gitunya Kang Andi ini anu darong kaftehnya sakdian tawis nama sangkatan sareng depan itu Kang Andi-nya alhamdulillah gitunya alhamdulillah biasa reunian tanpa disengaja ya aja masuk tak eta nya gitu Kang Andi di dieu teh aya arimba lah anu tadi ngabaksa Atuh ka urang kali tari beli bade unsur kaul. Hah? Hoyong Bang Bumi deung. Mangga. Tos gentos da mah di zona sanulingi hideung. di wadah Bola sana di make up geus teu di make up geundeuk geus. Kamu kehujanan. Geundeuk. jauh kamera hoyong ieu cenah Hoyong Bang Bumi deung. darani eta teh Juru kamar mangga urang kali nangkeun. Kela Kang Andi. mah iki Tang walar moal. tanggal wae masih akan eta Nah.
Pokoknya mah teu hayang perang kedatang orang. Nah, Naongan wae juru kawin tatan dia. ya Bukan naongan benar gitu. tadi dia yang bapak. Kembalikan tangan. Beneran. Ala Kang Andi Nah, iki. kebanyakan tong jadi ejekannya anggur adakan ajaran kebenaran imah etang kamu mulai seni sunat budaya urang lamun lain kurang lain usaha deui sapapar abad hiji bangsa bisa diukur ke budayana lamun budayana alut-alutan tentu bangsa alut itu kan katakannya ya mau gogonyakan dari pulur panggung we itunya ketang-ketang film kasono panggung teh di Islami kana pikiran gitunya Kurang alumnus sniper ieu teh. nya alumnus sniper angkatan Mau dia kakak-kakak kelas api mah dibayar oke. oh Si lah teh trio Sri Kandi sahawai plan sahawai plan Terus ini nanti nama dari lapis. Tos secara buntutan. tong pribadi atau yang saya macam ikan lebar proses Proses yang harus kau ge. untuk cara certiking yang ditipu aja ditipu karena hasil mau mengkhianati proses Dibalik lain kita. karena proses mau mengkhianati hasil lain mangan cenah hoyong kameramen hoyong aku Bandung hideung urang pada dibingan buka kameramen oke pada dibingan ku cek gopar buka bogohna udah mana ngarana butuh halus sok panggung hideung keun cenah gawe barang sareng tukang gambar abang hideung cenah Ya, sesi foto kami panggil kembali dari keluarga besar mempelai wanita, keluarga besar almarhum Bapak Abidin, keluarga besar Ibu Sudarti, keluarga besar Ibu Nok, dan keluarga besar Bapak Alan Gu. Yang berusaha kami panggil dengan tidak mengurangi rasa hormat kami untuk siap-siap dan tentunya berada di ruang utama pelaminan karena sebentar lagi akan dilakukan sesi foto bersama. Terima kasih. Mangga. siap sabi sok dina lagu sona hideung panggung hideung lah Sara balon Tuaan we hai. Situ Dupi kameramen aja.
dengan plat nomor F1387SN.
itu wah dengan kawat tilu imaturia karena daun puspa puja-puja Kang Andi pada kapongker akhirnya mah ada nyuhan mulai kapanasan beres alhamdulillah dan dengan olahraga masih kena hibur gitu ya mangga beli ayah nu bade mulut deui lagu lungsur kaul bulan keluar panggung diantos kudunya musim kuring saparakan caki rombongan putra Jemar nu dipimpin suku Kidalang Anom Andi Bian para Arifin Sumundar Sumalia anu leungitna di Kampung Pasir Guntul Desa Jati Kecamatan Bojopicungnya dan kawisna dina putra Jemar ieu teh sanes ngamung saukur upacara adat tegung sareng kelilingan gitu nya dari pongan oge aya gitu nya oge wayang golekna aya gitu nya teras seni tradisi oge calungna aya gitu nya mangga bilih aya nu bade minat gitu nya biasa ngahubungi wae ka Bapak Dalang ku anjeun atawa ka Kang Sonda Entertainment gitu. Masih kena sasaran sareng sim kuring saparakan Kang Andi waktos paratosnya rek kita Andi paratos kabur tilu kurang kira 15 menit gitu kan rupina ieu teh abdi teh ngahibur teh sakedar teuing pangikutnya mangga atuh sakali deui ka para pemuda-pemudina ari ka warga masyarakatna ka para inohong seniman seniwati anu aya di dieu atuh punten dina dinten ieu musim kuring sareng kadangan kitu nya oge aya etang-etang ieu mah urang klasikan gitu nya hoyong Cipanon ngomong teh wina khusus ieu ti abdi ieu hoyong Cipanon ngomong bah keun atuh bebeureuh mah nasi dalam sawae atuh urang mah ari hiburan mah perlu bah cicing son, cicing tong ngomong saga cicing cicing itu gana kutu tong ngomong cicing Kang Andi aya Cipanon ngomongnya nah itu mangga teh wina hoyong Cipanon ngomong ciptaan Bapak Kus Wara punya
Jika anu
Di
di sono hati kori mola belah di Lawan hiris berbahagia saksikan di antasa di baleta daun hiris waktu meeting jadi hocewa ngabibitna daun hiris sisi ngawin takdir kemana dikunci obat berang hati Geringan soalnya sakitu pintonan ti putra Jemar dari Sihabun Tengah semudaya nih kalau pandang. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.